banteng dirarawat di hoe loreng engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak kurang gariung di buruan engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak kurang gariung di buruan dadak cangkring dina gawir dauna pating arulang katebak ku angin bajrak yeus Raden cicir disadak koreak pating koceak koreak pating koceak engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak kurang gariung di buruan engklak-engklakan mari pilucu pisan barudak kurang gariung di buruan engklak-engklakan mari pilucu pisan engklak-engklakan mari pilucu pisan engklak-engklakan mari pilucu pisan. Alhamdulillah. Ayo mana reka mana? Ayo. Mohon pelutak peletuk wae. Abang kira tara latihan. Lain ieu mah. Hirup teh ieu mah. Naon bea? Hah? Latihan. Heeh. Ngaduk-duk we latihan. Nu nabeuh. Udah bohong. Lain matak ngahulang. Coba. Ayo. Tegar kalau. Oh, latihan saya teh kala olok hejo ieu mah. Latihan. Ari nu nangap eueuh. Lain kabayang kami ngajingjingna. Lain mojang teh kituna bae nya. Ih, nyai urang teh Urang nya. teh dah ari da seni mah ngaran ge seni. Tah, eta. Seni itu indah. Tah, Enak seni jadi budaya. urang cokot indah na we. Cokot enahna we. Antara ngeunah jeung teu ngeunahna mah kudu ngadengikeun. Kumaha nu resepeun. Lajeun aya nu alus aya teu resep cenah. Aya nu alus tapi teu resep. Jelema teh aya aja. Aya nya aya. Pada alus, Kumaha tapi teu resep. pada wing ningali ujang kasep bener. Bener teh urang kela urang tinggal di heula. Kudu supaya Sia goreng patut. bener kasep bener. Tuh da wing mah resep teh kan goreng patut, teh aja nu goreng patut tapi da ka mana mah teu nyari. Eta lain nu matak teh nyari naon. Aya. Kek kumaha mana asa kabina-bina teuing? Aya asa kabina-bina ke teuing ka wing teh? Kabina-bina kumaha mah. Mana mah gabah-gabah pun kabina-bina. Lain gabah. Apa nu teh loba teh gana. Gabah-gabah. Sok bagian yuk, wes mana bagian ngecebrek we sok. No. Sok rek ngecebrek sok. Lain, calung anger di bawah. Aing apa nyerek ngomongna kumaha? Kan bae Ngomongna kitu, sok ngecebrek. Ngecebrek kumaha? Kumaha we? Ari ngecebrek mah kumaha? Baceprot. Oh. Sok. Jadi wing teh kudu sasanuk reuh. Nah, Lain. Sasanuk Ieu sanuk. akan aya cek paribasa. Heeh. Ari kolot, cek kolot ya mah cek kolot. Ah, Aya cek kumaha? paribasa. Datang kudu katingali. ya. Unur kudu katingali punu. Ya. Oh, datang katingali tarang, Ulur katingali punuk. bujur. Ya ke atuh yo. Nah, sok contohan bujang contohan gerak. Ampun Ingat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggal Tepang deui di Calung SMTV anu eces pisan. Nah, Leuwih eces ya nama. Hah? Leuwih eces. leuwih eces 12 tahun. Oh, 12 tahun awing umur Ya, enak kamari terus ulang tahun terus 12 tahun. SMTP 12 tahun umurna. Heeh. Wing sabaraha nya ayeuna umur wing poho deui aing mah umur sorangan. Hah?
Ek dikolotkeun ek teh sok sieun teh laku ngorakeun nya. Nah, sok ngorakeun teh. Kumaha didinya sok nek ngorakeun. Ngorakeun we 14 tahun nah kitu. Gitu. 14 tahun kurang saparapat. Geus, ngobrol-ngobrol masalah umur. Ayeuna mah keur urang ngabahas tentang SMTP. SMTP teh anu tadi urang geus ngawilujengkeun calung SMTP. Anu digarap ku Amor Group. Eta saya nanya deui. Eta Amor genti dewe pamainna cenah. Kurunyung tukang kacaping kudu main. Ai sinanu ka mana cenah. Ai nu nanyakeun kitu nya. Baik. Ayeuna teh dina wengi non tadi teh siang teh karasan manggung di Stadion Ahmad Yani, Gelora Ahmad Yani. Main bola. Carape. Nanu main bola. Main. Ongko hayeuna mah. Jadi jangan wayahna uing wakilan ku Om Leo. Nah, gitu. Jadi Om Leo teh ngacapi ongko. Nyalung ongko. Jadi double. Double. Jadi ngabaturan urang. Euy mana ya nama opat kamari mah. Ejek nu lalajo teh jiga wan becak di wan we cenah kita ini mah opat. Bayar ditilik-tilik 2. Gitu. Gitu dah genteng ulah potong. Genteng ulah potong. Nah, eta. Sanajan pateuh heureuy gitu. Tah urang apa calung SMTP. Nah, eta. Calung SMTP teh alhamdulillah SMTP atos ngarangkul para seniman calung utamina calung kamari buktina naon aya festival tanpa nilai kujuri ngalangkungan Nah, yut enak deh eta teh HP teh gini Poting. oh wilujeng tak urang ngawilujengkeun kareng-rengan anu pantos kamari janten berhasil. sanes berhasil atuh asa kurang keun asa pinunyul bisa hiji nyaeta ti mana geuning di Jatinangor Cimanggung nu kadua ti anu kadua teh Pak Haji teh saha Pak Haji Aman teh Jatinunggal Jati Wungkul mah nya Jatinunggal mah non kuas ku bageurna Pak Haji Aman teh. Ih, Pak Haji Aman majak. Eta ibu-ibu negara kompak nih. Wih, kalau senina segala aya di anjeunna mah. Kompak. Wing ge lamun ka ditu carem ke dipapakeun deui. Ya mata seni-seni non Jatinunggal alhamdulillah. Ku ayana SMTP bisa ditampilkan di SMTP. Bener. Nah, tapi ulah leutik hate kanu grup-grup nu sanesna. Gitu. Umajak ya mah umajak. Anu ti Cimungkalna, anu ti Tanjung Kerta, ti mana di Cimungkal, brek we Sudang Selatan, Rempang, Kapan kieu Kang Leo aya WA. Nah, kumaha teh di perbatasan Sumedang, perbatasan Majalengka. Bantar Ujeg. Ting Bantar Ujeg ting naon pokona perbatasan. Nga-WA ka abdi Kang kumaha carana abdi hoyong tampil calung cenah perbatasan Majalengka kaasup Majalengka eta si calungna teh ting grup naon teh apal hoyong mangga wae akang Kang naon lah hilap deui pokona mah ting Bantar Ujeg nya Kang Dedi lain Dedi eta we pokona mah akang eta bade tampil mah mangga wae tiasa wae ka bade ka SMTP langsung tiasa bade ka koordinator aya koordinatorna aya awas koordinatorna entong ka koordinator digoda ai digoda mah koordinatorna aya masing-masing aya tupoksina lamun aya kada dangdut koordinatorna aya gitu aya kakawihan aya Neng Anjani terus hoyong lagu naon we hoyong dakwah aya koordinatorna hayang kana calung calung ka Amor bae amun hayang dahar ka hayang dahar mah kauing deui sia ka Leo tingali curugna ka dieu hayang dahar kamari ge puteuy agehan tapi alhamdulillah Amor ayeuna boga bapak angkat ibu angkat gitu ibu angkat tinggaranna teh ibu pokona mah ibu mana teh angkat teh da loba ibu teh ibu Iis ya ibu angkat ya alhamdulillah nyakeun di kanggo ka urang geleuwing eta urang geleuwing anak angkat indung angkat
Ayo Berarti- inu angkat mah kudu dijungjung. Baru baik kok. Amun aya rek dijungjungkeun meunang eta. Amun indung uing eta diangkat ya heup Oh, dialungkeun. teu ngangkat urang. Oh, ngangkat urang. Ngangkat urang. Ngamodalan mun maksudna. Sakali deui henteu aya modalan. Oh, henteu ari ngamodalan mah acan. Ngarojong karek ngarojong. Karojong. Hatur nuhun ka Ibu Iis ti gelewingnya. Nya. Hatur nuhun. Greg. Oh, mantan remaja. Oh, kamari. Lain. Kapan beta nek sanuk-sanuk, Lin? Oh, rek sanuk-sanuk. Oh, sok. Apa cek uing ge padung ka salut sobat kalampah. Tadi uing geus ngabahas genteng-genteng ulah potong. Tah. Pokona di seniman tegenkeun rek rame rek teu rame rek alus rek teu alus. Belajar terus gitu. Ya, Ayeuna urang ngabahas ulah amor. apes. Amor. Aina amor. Amor. Kan sok tumaros amor naon amor. Amor teh apa lain di Indonesia itu amor. Lain itu. amor itu bahasa Lain. Yunani mah dewa amor, dewa cinta. Urang oge amor aya hartina. Amorna cinta keneh, cinta mah cinta kana seni, cinta kana lingkungan, kebersihan. Amor eta. Singkatan tina naon amor? Lamun amor urang Anak mah anak-anak cek bahasa keren mah. Anak-anak. Morna, morina aya S, amor service. Kayak Oh, anak-anak mah pugu deui ya Ya. anak-anak. Ari morina teh Morina, nya. morina hasil morina teh Pokona morina teh S, aya servis radio. eta. Tapi radio Ya. baheula TV mah kapungkur macan aya laptop chat enak. Radio tip anu Ya. muter ku kaset. Radio Morina. Tipdek. Tam sejarahna wing baheula di Morina baheula macan aya soan ya. Gitu. Kakara amoren boga son teh dua siki di papanggul jeung Nanu inget. Heeh. Tah jeung Nanu mamawa aki. Sacara lahirna amor teh tahun 82 tempatna di Desa Rangkai- Cimalaka. Rangkai Desa Cimalaka. Numpeng heritanya waas ka gedung-gedung aya urang searah rubuh jam Jadi ayeuna teh kari saksi mata teh amor Saksi teh mata teh. mung Mang Bahar. Tah Mang Bahar ti radio Anu apa Yuswana. tentang amor Mang Bahar hukum. Sesepuhna teh panggilnya. Sesepuhna ayeuna teh urang teh ngan boga Mang Bahar. Ayeuna teh terus teh aya anu apa tentang amor. Jadi amor teh anak-anak morina. malihan mojangnya lain sesepuh-sesepuhna wungkul da aslina amor teh sebenarnya mah sabar hiji 2 3 8 jalminya tuh enak kantun tiluan anu asli geus jamang ngajedog da kawe mana mah jeung itu mah ya anu asli lah ngan Urang mah tong ngomong meureun. teu ka dieu tapi teu kituna ayeuna dirangkul teu kitu wae hayu urang sasarengan ngalestarikeun ibaratna di bangsa ini calung Tah eta. Ieu calung ieu teh amor teh alamatna alamat mah di di Cimalaka Cimalaka. Aslina Licin pisan. anu bogana Desa Licin, Kacamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. ngan pedah anggotana aya di mana-mana. Kang Baik. Nanu kawit di Cimalaka aya di Sumedang Geus Utara. geus ulah dibahas. Mang Ujang aya di ditu kan. gitu. Yah, Da seni mah maekon kitu, heeh. urang ngesakeun lagu anu salajengna. Ujang Ibu ieu teh, Iis. heeh, dina memperingati da dina bulan Oktober Engke, teh. engke. Nya ingat emot. Enak teh aya hiji lagu anu nu baris kapidangkeun teh Wang. Yuyu sareng pamunutna Tah eta. ti urang geleuwing. Iya, seueur urang panteuneun oge Ibu aya. angkat. Nya. Heeh. Nya tinggal angkat urang. Lamun ceuk bahasa gubernur mah ti inung uing. Lain. Iya. Nya. Yakeun ah Ibu. Sok dipapakeun.
warisan nyokro galur sandrat Siliwangi keur panangean kepahlawanan juru bakti perjuangan lambang kajayaan Siliwangi keur panangean. Nyakeun ka urang geuing milu cenah dangutkeun. Kecapangan zaman ngadeg kalupakuan nu kamasur pajajaran tempat payung kadilan ayeuna di kondangan mupusti asma warisan nyokro galur sandran Siliwangi keur panangean kepahlawanan juru bakti perjuangan lambang kajayaan Siliwangi keur panangean. Geus gumelar putra pajajaran anyar nu kamas